perbedaan paham di umat kami eta teh rahmat. Mata upami teh mah kieu Bu, aya karaguan. Cek ieu mah dina pas salat teh teu meunang maca, teu meunang make usoli. Cek nu ieu mah kudu make usoli. Cek nu ieu mah Fatihah teh maca bismillahirrahmanirrahim. Nu ieu mah teu meunang maca bismillahirrahmanirrahim nyunahkeun bismillahirrahmanirrahim. Nu ieu mah Allahu akbar kabira. Nu ieu mah Allahumma ba'id baini wa bainana khotoyaya. Sing ieu teh nu mana nu benerna? Tah kitu cek urang banyak. Cek urang nu bodoh dan hari nu bodoh mah urang mah nyebutkeun bener teh hiji. Nah. Jadi mun teu sarua jeung urang salah. Sadayana ge urang teh diajal bener Bu. Anu leres masa Allah al-haqqu mir rabbi. Jalmi mah dialajar bener ngan benerna ngangge ilmu. Nu mawi upami aya beda paham tong ragu. Ibu nurutan saha make kunut? Oh, nurutan ajengan anu. Ibu napan teu make kunut? Saur ustad anu. Cukup we eta ilmuna urang mah. Yakinkeun ulah ngaragukeun. Rek make kunut heung teu oge teu naon tong nyinggung batur. Rek tahlilan heung teu tahlilna ge teu naon-naon. Kitu nya. Anu ngaragukeun kumaha? Anu tadina osok ngalaksanakeun ge teu ngalaksanakeun. Sabar ragu. Sepanjang urang gaduh ilmu ulah diragukeun. Saben nu ngaragukeun teh setan eta teh ragu teh. Setan. Da ari amal ibadah mah kumaha ilmu urang. Kumaha setan teh diragukeun. Amal urang teh supaya urang teu amal. Nah, bilih urang aya beda paham di antara para alim ulama dina fikih mah pasti aya perbedaan paham. Naon margina? Fikih mah ijtihad. Ijtihad teh naon? Istiqra ijtihad teh kesungguhan para alim ulama ngadalami karena ilmu mata benten-benten ngagaduhan sanad sanaya ka Kanjeng Rasul. Tapi ku setan teh dirupakeun urang teh naon? Teu yakin dina ibadah.